Pasal martelakeun rupa-rupa nu ditinggalkeun dina salat. 3 rupa ditinggalkeun dina salat. 1 fardu, 2 sunnah, jeung haeat. Lamun tinggal 1 fardu najan lali, eta henteu katambal ku sujud sahwi. Lamun deukeut keneh wajib balik deui kana fardu make tambah sujud sahwi. Ari sunnah entong balik sanggeus urang gawe fardu tapi sujud tambal kurang. Ari sunnah haeat teu kitu kieu, entong sujud entong balik kanu bieu. Saha anu mangmang dina rakaatna kudu nyokot bilangan pangsaeutikna. Pami subuh asa 2 asa 1 wajib nambah sarta sunnah sujud sahwi.